Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anuka 10 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Majalaya Bandung. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anuka 10na. Sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Wah, ngaya manusia, goro euy, goro, aya manusia, ngarek ngaon, eta manusia nyor-nyoran nganiu, nya he. Cenah cek eta makhluk bari molotot ka Mang Dira. Wah, giri, aya manusia linglung euy, anu asup ka lembur urangan. Heh, samanu, sahangaran Asia. Rek naon jor-jor ka dieu? Cek nu saurang deui. Eta makhluk anu rupa jeung dedeganan araneh teh mangrupakeun siluman hileud hideung anu sacara di alam manusana mah nyaeta nu ngageugeuh walungan anu aya di lembur Bojong Haur. Maranehna duaan teh bisa disebutkeun rahayatna siluman. Da ari rajana mah lain di dinya cicingna oge. Tangtuna oge ari raja mah pasti di karaton. Sanajan kasebutna siluman hileud hideung oge, da pasti ari sakalian raja-rajana teuing mah pasti ngabogaan karaton. Teuing di mana-mana nama. Ngan anu jelas eta pakampungan teh mangrupakeun tempat rahayat siluman hileud hideung. Harita Mang Dira maju salengka ngadeuketan kanu duaan. Bari pok nyarita kalawan teuneng ludeung pinuh ku kawani. Wanohkeun kuring nu katelah Dira. Kuring ngahaja datang ka dieu. Kulantaran aya perlu ka raja aranjeun. Sok geura tuduhkeun
belah mana tempat Raja Aranjeun. Cenah ceuk Mang Dira bari mencrong seukeut naker ka si Goro jeung si Giri. rek aya perluna naonan Asia make jeung hayang-hayangan panggih jeung jaraja aing manusia teu panggampang hayang tepung jeung Raja Gusti mah deuleu sok heula sebutkeun naon kapentinganana mama manusia Ceuk nu saurang anu katelahna si Giri anu hiji deui Goro ngaranna teh keun sakainget we ngaranna mah pira oge ngaran siluman hileud atuh nya kaperluan mah urusan kuring anjeun duaan teu kudu hayang nyaho meuni kepo geuning hileud deh ceuk Mang Dira deui tandas. Wah nya kurang ngajar manusianya modaran wae ngagoro nya ngalian nyuman wae nyalutak nusa manusia teh yo modaran ngoro ceuk si Giri. Weh bener Giri oi kudu dihoakan sama manusia sombong juga kieu mah Giri oi Cek si Giri jeung si Goro kituna teh bari langsung ngababukeun leungeun anu buntetna ka palebah beungeut Mang Dira. Tapi da puguh leungeunna ge baruntet pararondok jadina teh henteu nepi kana awak Mang Dirana oge. Kalahkah terus we hut head teu puguh jiga budak anu keur diajar main po. Mang Dira ukur gogodeg teu ngarti kana kalakuan eta siluman hileud anu terus-terusan narajang ka manehna tapi anggar teu nepi-nepi kana sasaran. Ngurang ngajar ngawas ngungaing nu ngieu mah Goro awas cek si Giri bentes deui ari nyebut ngaran baturna mah anu saterusna ger we Mang Dira tarung ngalawan eta dua siluman hileud hideung tapi da memang lain siluman anu luhur elmuna duanana oge nu harita jadi lawan Mang Dira teh kalawan sageprakan oge si Goro jeung si Giri langsung brak-bru rarubuh teu kuat ngayonan ilmu pangandiwasana Mang Dira. Si uduk bak jungkal adaw duanana ngacarungkal sok gerah harudang deui nah karek sakitu oge jumpating galoler jiga kutu geuning siluman hileud deh sok udang deui ceuk Mang Dira panonna mureleng kanu keur ngajaroprak bari humaragung nahan kanyeri tapi batan harudang mah duanana kalah ka terus we gegerungan anu pamustunganana mah les we jirim si Goro si Giri teh ngaleungit ti hareupeun Mang Dira. Kaharti ayeuna mah aing ayeuna memang bener aya di nagarana siluman hileud hideung anu sok pating garayam dina tatangkalan lamun buluna nempel kana awak jelema bakal nimbulkeun merang tur arateul karasana retep jaba panas deui paingan atuh anakna Mang Aswita sok arateul jeung panas sakujur awakna sing horeng teh ieu yeuh lantaranana aing kudu buru-buru ya sagancangna ngadatangan karajana kaya kieu mah geus ngagerentes kitu mah reup Mang Dira meureumkeun deui dua panonna manehna metakeun deui ilmu pangaweruh sangkan bisa tembus langsung ka karaton rajana siluman hileud hideung nya Mang Dira ngabeuntakeun panonna waktu Mang Dira ngabeuntakeun panonna bre kiwari di hareupeunana katenjo aya hiji wangunan anu tohaga tur agreg di hareupeun eta wangunan aya dua urang gulang-gulang anu keur lempang bulak-balik bari dina masing-masing leungeunna marawa gada garadenaker ari wujudna eta ponggawah sarua jeung anu duaan tadi
anu tarung jeung Mang Dira teh si Goro Sigiri. Ngan ieu mah papakeanna aralus jadi buluna oge teu pati katara sabab katutupan ku papakeanna. Moal salah deui itu pasti karaton siluman hileud teh. Itu dihareupeunana aya 2 ponggawa anu keur ngajaraga. Aing rek kadinya ceuk Mang Dira. Saterusna mah manehna lempang ngadeukeutan ka eta karaton. Kira-kira 2 lengkah deui ka tempat bulak-balikna 2 gulang-gulang reg. Mang Dira ngarandeg eureun. Barang jeung kitu eta 2 urang ponggawa ngareret ka Mang Dira. Atuh nepi ka molotot eta 2 gulang-gulang teh. Terus nu saurang nyentak. Sia mun teu salah mah bangsa nusa manusanya. Nah, aya luan keperluan naon jor-jor sup dieu ka? Hah? Ayo sebutkeun sia. Cenah cek eta gulang-gulang kituna teh bari ngalengkah maju ngadeuketan ka Mang Dira. Nu saurang deui nuturkeun di tukang. Puguh rada aneh oge pikeun anu ningalina. Sabab eta ponggawa nu duaan teh masing-masing 2 leungeunna parondok sarua jeung si Goro Giri. Ari sukuna mah kasebut biasa normal, imbang jeung awakna. Tapi sanajan leungeunna parondok, ari gada atawa gegendir anu dicarekalna mah garade kurang leuwih sagede hulu munding, teu kabayang apana. Kurang ajar wanita dia sia maneh manusia lain. Nya bener, kuring memang bangsa manusia. Datang ka dieu ngahaja aya perlu ka si raja karajaan jeun jug gara bejakeun karajaan jeun. Cek Mang Dira tandas. Sia heula urusan aya naon heula ieu? Moal kaula waka bisa kanjen ngidinan, bisa pikeun ngadegeus kula karaja. Sok naon urusan ka kula beja kerja. Cek kuring tadi apanan nitah anjeun laporan karaja anjeun. Yen kuring teh aya perlu lain rek totorojog asup sacara teu sopan. Sok daripada ngobrol di bulak-balik, ngobrol tepuguh elang ujurna mending geura laporan kerajaan jeun. Cek Mang Dira rada keheul oge kasih ponggawa anu rada telat mikir bari ngobrolna di bulak-balik. Kula heuh oge ngarti samemehngan kula ngalaporkeun ka Raja Gusti bejakeun sok heula aya kepentingan naon-naonna ka Raja Gusti. Cek si ponggawa sarua maehna oge ngarasa keheul asa teu dihargaan ku Mang Dira. Barang keur pacental-cental kitu kurunyung ti lawang karaton aya anu norojol kaluar hiji jirim nu sarua jeung si ponggawa. Tapi ieu mah dina palebah tarangna aya mahkutaan anu harurung hareran. Sarua deui ari ukuran sirahna mah laleutik ngan ukur sargede peureup. Leungeunna oge sarua parondok teu leuwih ti sajengkal. Ngan awakna baradag sukuna paranjang teu kaciptanya. Ari awak jangkung buadag ari sirah sagede peureup abong dongeng. Gila. Ieu naon aya teh ribut-ribut punggawa. Sahari anjeun. Cek eta nu karek bijil ti jero karaton bari mencrong ka Mang Dira. Oh, iyo aya bangsa nu manusia hayang ka Raja Gusti ngadeheus. Kitu cenah Gusti Patih. Cek si ponggawa bari cong nyembah. Nu taya lian eta teh patihna siluman hileud hideung geuningan. Anjeun teh mun teu salah mah bangsa manusanya. Sok bejakeun
aya perlu naon pang narek ngadeheus ka raja kaula? Cek Kipatih bari ngareret ka Mang Dira. Nyangkewe di jero karaton diterangkeun nama. Meh puguh ari dihareupeun raja anjeun mah nyaritakeun. Percuma dicaritakeun ka anjeun, ngadon kacape-cape ngajelaskeun. Oh gitu. Nya teu naon atuh ari kitu kahayang anjeun mah. Hayu. Asup buru. Cek Kipatih bari mukakeun lawang panto karaton ngajak asup ka Mang Dira. Gancangna carita harita Mang Dira geus aya di jero karaton deui. Bari nyang hareup ka raja siluman hileud-hideung anu keur diuk dina kursi gilang kancana singgasana karajaanana. Sedangkan ari patih nama diuk di gigireunana. Gigireun rajana maksudna. Mang Dira mah diukna sila tutug di handap. Pok kadenge raja siluman hileud-hideung mimiti nyarita ka Mang Dira. Haturan bangsa manusia. Anjeun geus rumpaheun datang ka karaton kaula. Sacan kula tumanya ngeunaan maksud kadatangan anjeun. Kula rek ngawanohkeun heula diri ka anjeun, bae teu nanyakeun oge. Wanohkeun ngaran kula nu katelah Prabu Rongrong, salaku raja di rajana siluman sakabeh hileud merang nu aya di nagri ieu. Ieu tah patih kaula anu gagah perkasa, lalaki lanik, lalaki langit, lalanang jagat, otot kawat tulang wajah, bulu bitis keris, bulu kelek gobet, godeg segede gagang telepon, kumis segede rengkol galang. Ieu jalmana luar biasa, gagah sakti mandraguna, nu katelah Mahapatih Borolong. Tah sakitu pek ayeuna mah anjeun gerang ngawanohkeun diri ka kaula manusia. Cenah cek raja atawa Prabu Rongrong nyaritana sopan, teu asa aing dumeh jadi raja. Ah pira kadar oge jadi raja hileud atuh, naon sombongkeunana. Hatur nuhun, kuring geus gasik ditampi, gancang ditarima. Saacana kuring menta hampura ka Gusti Raja. Dumih kuring datangna ka dieu estu totorojog jauh tina tata titi duduga prayoga kasopanan. Sakali deui mugi we ulah kirang-kirang ngamaklum ka abdi. Kajeun teh deui bebas we jeung kula mah manusia. Teu nanaon rek lemes rek kasar oge. Nu penting mah keharti we nyaritana. So geura caritakeun naon kaperluan anjeun belaan jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang nembus alam gaib ti alam manusia nuju ke alam kalemesan. Aya daun jadi kieu Gusti Raja, kuring teh kapuntangan tulung ku dulur kuring. Dumeh dulur kuring anakna anu lalaki ayeuna teh keur nandangan kasakit anu bisa disebutkeun hesepi ubareunana Gusti Raja. Geus kaditu geus kadieu tatamba berkakulon berkawetan tapi tug nepi kadanget kiwari angger panyakitna can cager-cager keneh wae Gusti Raja. Gila panyakitna nu can cager atawa jelemana anu keur nandangan kasakit anu can cagerna teh asa aya lieuran ieu saeutik kakalona oge. Sok cing jelas panyakitna nu can cager atawa jelemana anu can cager.
Saking lieur aing jadi baduk. Nya maksud kuring oge kitu. Hampura kuring salah nyarita meureun. Maksud nama jelemana anu keur nadangan kasakit can cager-cager kitu Gusti Raja. Heeh, teu naon lah. Sok we tuluykeun. Ai, kela. Na ari ngaran anjeun saha? Tita tadi mula asa teh anjeun can nyebutkeun ngaran ka kaula. Ai, nya hilap Gusti Prabu. Hampura kapopohokeun. Ngaran kuring nu katelah Mahdira. Biasa sok disarabut Mang Dira. Jadi kulantaran kuring kapuntangan tulung ku bapana eta anu gering, budak anu gering. Nya kuring teh ngaikhtiaran we mumuntang kanu maha kawasa nyuhunkeun pitulung kanu maha agung. Sangkan dipaparin pituduh pikeun piubareunana eta budak dulur kuring. Tah waktu kuring metakeun pangabisa ku jalan ngalepaskeun wujud kasar. Nya akhirna kuring anjog nyasar ka dieu ka alam anjeun Gusti Prabu. Nya. Terus naon hubunganana jeung kaula eta manusia anu gering teh? Hubunganana mah kieu Gusti Prabu. Sawatara poe anu kapengker. Samemeh eta budak katerap ku panyakit. Manehna kungsi nuar tangkal haur. Nuar tangkal waru maksade. Tangkal waru nu aya di sabudeureun walungan Cihileud. Eta harti apanan kaasup wewengkon karajaan Gusti. Gusti Raja anu ngageugeuh sabudeureun walungan Cihileud. Kaharti. Naon hubunganana make jeung ngadatangan ka kaula? Eta kasakitna teh rada aneh Gusti Prabu. Lamun wanci geus nepi atawa manjing kana waktu magrib, awak eta budak sok ngadadak ararateul jeung marerang. Jabang ngarasa nyongkab panas asa direrab ku seuneu cenah. Ari geus jadina eta panyakit nepi ka adug lajer adug songkol pikawatireun nempona. Tah kitu. Tapi hampura lain kuring nuduh atawa tutudingan ka bangsa anjeun Gusti Prabu. Tapi apanan lamun bangsa kuring kaantelan ku bulu bangsa anjeun watekna sok jadi ararateul jeung panas. Sakali deui kuring hampura lain nuding. Ceuk Mang Dira ngajelaskeun sajalantrahna. Leng sakadapan Prabu Rongrong ngahuleng teu nyarita naon. Bangun aya nu keur dipikiran. Sabab katempo tarangna jadi karijut. Teu lila red Prabu Rongrong ngareret ka patihna Patih Borolong. Ki Patih nurutkeun Ki Patih kumaha ieu? Ceuk Prabu Rongrong menta kamandang tinu jadi patihna. Kieu Gusti Raja ari numutkeun jisim abdi mah moal lepat deui ieu teh kalakuanana Aki Gorontong. Sabab ngan aki-aki eta anu sok jahil kaniaya ke bangsa manusia mah ti kapungkur keneh mula oge. Upami sanes si Aki Gorontong pasti anak-anakna dasami katurunan eta mah sok darleka ka makhluk-makhluk sejen teh. Ceuk Patih Borolong nerangkeun sangkaanana karajana. Bisa jadi kula karek ingat moal salah deui pasti aki-aki eta anu geus ngalakukeunana. Patih, ayeuna panggil eta si Aki Gorontong. Sina nyang hareup ka kaula
parentahkeun dua ponggawa nu dihareup gancang bawa eta aki-aki karepen kaula pati. Geus puguh rajana marentahkeun kitu mah Ki Patih Borolong gura-giru kaluar terus marentahkeun dua ponggawa pikeun nyusulan Ki Gorontong. Parantos Gusti Raja, parantos dibujengan ka ponggawa nu duaan. Cek Ki Patih Borolong bari nyembah deui ka Prabu Rongrong. Syukur atuh ari keur diteang mah si Aki Gorontong. Hampura Bang Dira, hampura lamun dulur anjeun sabaraha waktu ka tukang geus nandangan kasakit alatan kalakuan rakyat kula nu ngaran Aki Gorontong. Da kula mah teu ngabenerkeun kasakumna rakyat kula pikeun ngaganggu ka bangsa manusia. Salila bangsa manusia teu ngusik ka bangsa kula, kula jeung sakabeh rakyat kula muarek ganggu komo deui nyilakakeun ka bangsa anjeun. Kajaba aya bangsa anjeun anu ngadon nyebakeun diri ka kaula. Cek Prabu Rongrong sasanduk ka Mang Dira. Teu nanaon Gusti Raja. Tapi kela nasok aya kitu bangsa kuring anu ngadon sebat diri ka Gusti Raja. Maksudna kumaha eta teh? Cek Mang Dira ngarasa panasaran. Nu dimaksud sebat diri ku kula teh nyaeta manusia-manusia anu minta kakayaan ka kula ku cara daek jadi pangikut kaula. Cek kasar mah marunghit ka kaula. Kitu teh Mang Dira. Oh, kutan teh kitunya. Aya oge nya manusia nu ngadon munjung ka siluman hileud hideung oge. Sugan kuring mah ngaranna munjung atawa muja teh pan biasana mah ka siluman seperti siluman begu, siluman orai jeung siluman buhaya atawa ka buta hejo. Nyatu ukur ka siluman-siluman anu bieu disebutkeun. Da ka bangsa kuring oge loba bangsa anjeun anu muhit teh. Loba we pokona mah ngan teu pantes ari di tataan jeung disebutkeun sasangarana mah privasi eta mah pikeun ngajaga kanyamanan pelanggan. Rada gaya oge Sang Prabu bahasana teh. Sabot keur aya dina sajroning paguneman kitu kurutak. Pantok karaton ngulutrak. Sada aya nu nyurungkeun ti luar. Si horeng ponggawa anu duaan teh nu diparentahkeun ku Ki Patih pikeun nyusulan siluman anu katelah Ki Gorontong teh. Nyanggakeun sembah pangabaktos tipun Aki ka Gusti Raja. Aya pikresaeun naon asara ruas kieu Aki disaur kalebat karaton ku Gusti Raja. Cek Ki Gorontong hiji siluman hileud anu geus kolot. Malah buluna oge geus teu hideung rupana teh. Ieu mah geus loba nu bodasan, huis meureun mun di jelema mah. Sok diuk heula di dinya Ki Gorontong, diuk. Ujug su mangga Gusti Raja. Gek Ki Gorontong diuk gigireun Mang Dira. Rada ngareret Ki Gorontong ka Mang Dira ku juru panon. Ki Gorontong ngarasa heran. Nah di dinya bet aya bangsa manusia sagala. Saharita hatena jadi teu gareunah rasa. Kieu ieu teh Ki Gorontong. Kiwari kula kedatangan tamu ti bangsa manusia nu katelahna Mang Dira. Manehna keur boga kararepet sabab dulurna dina danget ieu keur nandangan gering anu lumayan parna. Ari kasakitna mah nyaeta sakujur awakna jadi ararateul tur marerang.
katambah cenah nyeri jeung pararanas. Reg Prabu Rongrong ngarandag heula nyaritana. Panonna mencrong kana beungeut Aki Gorontong. Aki Gorontong katempo jiga anu tegenah cicing. Beungeutna sakapeung ngareretan kana beungeut Mang Dira. Keur kitu na atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun wae heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.